Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya anu aya di mana wae anu karasan nuju mukajek channel. Mudah-mudahan urang sadana aya dina sehat walafiat gitu. Alhamdulillah wargi-wargi sadaya simkuring dina siang ieu kasarangan sareng Kang JS nya. Biasa we ieu teh nuju ngariung di obrolan ngarumpi di obrolan sawokah urang lembur. Bari jeung hujan ngairinci kieu raos we bari ngadu bako gitu ya. Biasa di malum di lembur mah ieu Kang Wan. Ya alhamdulillah abdi teh hapunten teu biasa nyugemakeun sanes tayang masihan anu sae teh kan. Da kumaha kemampuan abdi teh nuju ieu lah ieu ge lah. Ya kuramos lah. Malum lah di lembur mah. Ya untung masih bako oge. Ku ayana corona kieu mah. Abdi teh rada bingung gitu pusat urang corona mah saaya-aya we gitu. Bikin budak sakola oge kan anu biasa sok dina ngaliwat hadieu teh Kang JS. Ieu teh tempatna budak sakola ngaliwat teh. Ayeuna mah ku saok terkacincak jadi rada barala ieu teh mun ya. Da ieu teh aku tara kaliwat teh kitu ku gara-gara corona gitu. Mudah-mudahan ieu penyakit teh sing engal salirna teh aya di negara urang supaya urang bisa naon kitu lumaku teh sewang-sewangan nyar kipayah teh keur kapentingan rumah tangga teh tiasa berjalannya gitu mon. Iya laru ieu teh asa kapitungkas ieu. Kumaha? Iya, aku asa disebut jengkel meureun jengkel kalau teh nya. Ningali budak sapopoe teh nyoh HP we, nyoh HP jeung HP. Anu biasana isuk-isuk teh manehanna teh indit ka sakola, urang balik. Ari ieu mah ngadedekul wae. Ku ayana corona teh meureun eta dampakna teh nya. Tah, Kang Wan kieu kare nitip abi teh. Urang salaku orang tuana nya. Memang eta teh HP teh ayeuna teh sebagian dilarang urang teh ngarome HP sabna cuk kana kewajiban. Tapi gina dina waktuna adzan ka masjid, da budak teh main HP anger. Tapi deui aya program deui, barudak sakola teh da pusat bisa teh dina HP deui. Dan urang beureun sing bisa salaku kolot beureun nempatkeunana nya wayana kula dadi ieu we ditinggalikeun talingakeun budak teh HP-na nu mana makena kitu mohon. Ya alhamdulillahnya udah kesana sih udah beri ngabako oge lah. Cuman dina Kang JS nya. Da naon deui meureun ieu nu aya. Aya gara-gara corona teh. Weh. Aduh itu si Budi tuh. Aduh Bud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh Bud. Keur kongres we. Kongres wangkong teu beres-beres teh. Akibat corona aduh jadi bako lah ya tuh. Bae bako we nu aya. Lain masalahna mah lain kudu naon akibat corona. Ada kahujanan tadi saya ada kahujanan tuh keur hujan teh ada sawer malu. Ku ayana corona teh ceuli di dinya ge ngaleutikan. Iya teh Kang Budi. Iya teh keur ngobrol dengan JS. Naon si teh Kang JS teh ari teh JS singkatan keneh. Pak dipanyangkeun keneh. JS teh jadi jarum super cenah naon jarang di rumah suka perempuan nu mata kilo we ka warung ka ieu ka saung pani isang. Lain abi ge ieu teh bade ngaroskeun. Naon Bu? Cenah palsu Lain jadinya mah. Asa ku ari nyarios balelol ya Pak aing bos bentres. Nggak kumaha. Iya, mana teh bete reuas beneran hujan. Kusuk. jadi jangan Jadi hayang geura nepikeun. Aya nepikeun meureun kieu mana teh kieu. Tiap main ngaliwat mun ngadenge da tadi dia basa abdi ka warung meuli mako. Aya si eta tiap aya si eta ngaliwat karobong teh aspal jeung aspal. Meureun main teh bingung. Nah, meureun setiap abdi ngaliwat teh aspal. Padahal eta teh aspal nu mana meureun main teh. Kitu, tah kitu kan. Lain meureun nyangkana mah aspal jalannya pada sarua hideung. Lain Kang Budi. pelan Tah, eta teh aspal teh singkatan. Sampai lama-lama budina kudu ngarti. Singkatan eta teh aspal teh asli atawa palsu. oh iya Aspal itu teh asli atawa palsu. Kudu diartikeun. Artikeun Didinya anu bodoh mah tuh dah. Didinya mah bodoh, pikir tah. Tawa kaseuri. Gacang gitu.
lain. Jelaskeun ya. Iya, ai kudu dijelaskeun mah batur nyebut aspal teh. Pan lamun barang beli teh dinya teh kudu duit asli. Nah, ieu meuli untuk palsu. Gitu. Kali teh. Mohon ngartos. Sakieu lamun ngomong. Sakieu lamun ngomongkeun. Bud, lamun teu disikat. Lamun dijelaskeun, sieun budi amek. Jadi aspal we gitu. Asli tapi palsu. Asli tapi palsu. Anu bodoh mah didinya. Bakal menang tantosan ya. Bakal ya ku untuk ucing. Dae ku untuk ucing dibantos ku uing ge. Kaki aduh. Aya ngesoting. Nyeun udud ge petot teh. Asa sarua jeung begeut. Akhirnya saya mah yang kali panjangan budi mah. Bola budi bakal lebih panjang. Panjangna kumaha tah? Gisu. Jadi gisu halus. Gigi palsu. Untung teu gipal ge. Atau gigi pal. Aduh, beda gitu Kang budinya. Tah jadi aspal eta teh ayeuna mah ngarti budi teh. Jadi Ngartos. seolah-olah ngaledek. Oh iya. Ngaledek kan teh secara langsung gitu. Aduh, mudah-mudahan obrolan ieu teh nya Bud. Mudah-mudahan teh naon sing janten barokah keur urang saya. Mudah-mudahan atuh Kang Budi sehat. Amin. Mudah-mudahan sadayana urang pada sehat kan ya. Kan amina obrolan urang ieu dina kongres salilana kongres teh jangan ngawangkong teh beres-beres lah gitu nya. Dan eta Budi aya tenang beunang mun saliwaran jadi pikiran teh unek-unek naon palsu aspal teh ka diri urang teh ternyata geuning duit asli ari buntu palsu. Itu mudah-mudahan urang teh ieu teh jadi ejekan ya tapi ieu menjadi bekal kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan sanes waktu urang beli channel ya. Karana naon ya Lain ripuh ya maro. mah Keur mah beungeut ripuh batuk ge ruksak deui. lain hampura. Lain enggak bisa gara-gara bako. Ya, mudah-mudahan artinya sanes waktu urang tiasa tepang deui. Urang sadana pada sehat sadana ulah hilat subscribe sareng ngelik di Jack Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.